Ayah, ayah, kerja sakedeung. Naon? Tempo tak inung maneh. Nah pantes, tingali ngonten jiga kieu. Mantap. Hapang cupang tingali jiga budak ngora aki-aki jeung nini-nini kitu ngerakeun nya heuh teu. Aing mah sieun si mama tah ngomongkeun. Wah ka era pisan. Atuh ngarang konten atuh bu dari nyata lamun nyatana pantes atuh. Terus lain konten kreator wae atuh. Heuh lain atuh da geus kolot budak ngora pantes atuh. Heuh ngarang ngonten atuh bu na kumaha atuh emang kitu da eta gambaranna. Cupang lagi lain cupang asli atuh. Nyaho aing ge ngan teu pantes. Tuh aing ngerasa ok nganterkeun budak diomongkeun mitoha jiga kitu patut. Can ke aing datang ka kolot cina meureun boga besan teh jiga kitu. Heuh maklum da ngonten ngarang lagi nangan duit atuh kumaha carana ai konten kreator mah da sagala diakalan atuh bu. Biasa ge jeung urang pan ngonten ge dijeujeukkeun atawa beunang dijeujeukkeun atuh nini-nini teh. Neuing ah. Si emak tah urusan si emak teh. Omongan atuh mana teh. Omongan kumaha da kolot atuh bu, lain udah kritik atuh. Maneh mah loba kasieun pisan demi kebaikan sia teh. Ku aing atuh maneh teh sanggup mah. Sok omongan.